Itadakimasu. Reuas urang si ibu nganggap voucher teh jadi potongan pembayaran. Atuh kitu mah urang ek ngecit. Meuli we paket sing loba unggal poe anu hargana 10.000. Alamatna ku urang arahkeun ke alamat jalur pengiriman. Pas paket datang, ku urang moal waka ditarima. Erek di on hold-keun we terus. Nika garansi keterlambatanna aktif. Jadi engke paketna gratis. Da voucher keterlambatan mah ditanggung ku Shopee, lain ku kurir, lain ku seller. Bari dengan berlaku saminggu. Mun teu dipake, nya angus. Paket. Teh Yusuf sanes. Oh itu. Tah, ieu jelema geus pindah tapi alamat paket teu diganti. Aya wae makhluk teh. Skip heula we paket kieu mah. Soalna meakeun waktu. Kerusuh ieu posisina. Geus diteleponan wae ku nu di gudang, dititah ngangkut paket sore. Soalna area urang mah kerja tim babarengan. Aya 11 kurir. Jadi ka gudang teh sapoengan sakali. Bagi-bagi tugas. Aya nu ka gudang isuk-isuk, aya nu siang, aya nu sore, aya nu peuting anu nganterkeun on hold. Matakan mun ayeuna urang telat ngangkut paket di gudang, anu kena imbas telatna sararea. Tos